kurang ajar Rahwana kalapa biji cusungap sia keluar tina warung gain aing keluar sia rek kamar di paehan ku aing yo dengekeun goblok baheula ge lamun aing diidinan ku Sri Rama sia teh modalna teh ku aing hah kurang ajar sia keluar sia barang anuman perpancana Sultan nyungah ulang ngaraga meneng lohok kemangkadu doh aya nu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes ieu Raden Gatot Kaca anu ngilik-ngilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang Raden Gatot Kaca linglung kapidangdung teu apal kidul kaler kulon wetan apa teh luhur jeung handap pungkul ieu Gatot Kaca anyep di saluhureun ieu alas di prasara ieu ge barang ningali aya makhluk bodas di handap beuki aneh kayan Gatot Kaca ningali aya makhluk bodas di tengah leuweung bari jeung ngabedegah kayanana kakalayangan Raden Gatot Kaca di awang-awang waspada nirakaton waspada nirakaton mang waspada nirakaton pada kemerangan lampu pada kemerangan lampu mang waspada nirakaton pada kemerangan lampu sumuruk di Mekawiru hanya celang di Mega malam di Mega malam kita lawan bermain telinglung kapidangdung ngilik-ngilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyayang doh leres kelan kari-kari dihanap aya keanehan aya makhluk bodas da yakin ieu teh makhluk hirup ieu katingali ngaren hapna moal kelenci gibas kitu teh hayang nyaho aing disampeurkeun ku aing naon ieu samya pada ngalaga ya ingkang samya ngalaga Giri Lusi lan paingan Giri gunung Lusi cacing paingan tersangka serbuk sebelang nyamuk kurang ajar siap makhluk naon meneh datang karepen aing tanpa pemagrama makhluk naon sia makhluk tinggal gerung wah siluman ojek itu
makhluk naon sia kamu dipercaya kaulah jelema biasa hah manusia biasa manusia tuh kamu manusia madengekeun jalu manusia teh makhluk berbudi anu bogaan tata krama sopan santun kaituna tawado kari-kari sedatang karepeun aing tanpa bimakrama loh leres eta kumaha lamun aing boga penyakit lemah syahwat lemah jantung kabeda-beda teuing hah kurang ajar sia hampura makhluk bodas hampura kaulah sugan teh anjeun teh makhluk biasa geuning anjeun teh lamun ditinggali teh jiga monyet lain jiga aing monyet tapi aneh aya monyet bisa ngomong tong boro ngomong nganyuk becus aing mah ieu mah lihe heh jagona kan kurang ajar setan pape makrama hampura sakali dihampura monyet oh dihampura aing mah untung aing mah monyet sabar lamun monyet si jajan bener teh gak berubah ka maneh ya leuheung keneh boga dosa ka jelema jeung ka pangeran bisa tobat ka jelema ka manusia bisa islah lamun boga dosa ka sato kumaha minta hampurana sia ampura sakali di monyet sami-sami jelema saha anjeun lamun dipercaya ngaran kaula Gatot Kaca saha Gatot Kaca di mana anjeun kaula teh di negara Amarta doh di mana sapal daerah eta di negara Amarta kaula teh Amarta ya ke teu asing daerah teh Amarta mana ya Amarta teh ya dua teh tilungan hiji-hijina cik lamun anjeun bener-bener urang Amarta saha Raja Amarta teh Uwa Prabu Yudhistira Uwa iya ke anjeun nyebut Uwa ka Yudhistira leres tapi naon anjeun memang eta Uwa kaula tobat oh Uwa maneh iya Gusti hidup ning eta anak saha lamun anjeun apa kaula teh putrana Kangjeng Rama Bima tobat naon sia teh rek satruk naon Gusti nu agung incu aing tobat anak Bima numur bengalap incu aing kasep ye eyang we rek ngarontok sia ka aing duh poho aing teh monyet Gusti nu agung teu apa kayang apa ngigi kakara aing dodoh teuing aleun mun eta bener teu apa kayang henteu saha aja ke sakedap kasep dupi salira apa zaman Ramayana apa apa cik dina zaman Ramayana cenah aya monyet bodas nyaeta ngaranna teh bobot doh ieu teh eyang Anoman eyang Gusti wae eyang doh bobot geuning ieu teh kasepuhan eyang ampun eyang dodoh teuing kasep Gatot Kaca eyang kasep Gusti ieu teh mama ju eyang Gusti eyang teh idola eyang idola putra dalam Gatot Kaca eyang duh eyang lamun HP teh lagrag pada selfie jeung aula HP lagrag bari mangkading iPhone Pro 13 MX waduh eyang nuju naon kasep dia nuju naon eyang bagja ditepangkeun di dieu ai salira nuju naon dia nyata eyang kaula teh nuju linglung keur linglung hor nah ada yang linglung kadong dora aing panggih teh jeung jelema linglung deui
ai salira linglung kunaon ari kaula mah linglung kapidang ya ngilik-gilis kesan ngancik nyawang-nyawang kesan yaya jadi kaula teh teu apa-apa balikan kidul kaler kulon wetan baluweung kaula teu apa sapari basana nuturkeun indung suku kaula ya dupi eyang kunaon ari eyang mah linglungna teh nyaeta eyang mah kalengitan tawanan leres tawanan naon eyang teh ngajaga hiji cupu ari eusina teh arwah dasamuka arwah rahwana leres tak eta arwah teh 4 bulan anu kapangker leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ngencar 400 di pilarian geus diteangan ka mana-mana teu panggih moal pendak eyang moal pendak kumaha moal kapanggih eta arwah dasamuka nah makanya moal panggih nyaho ti mana salira apa kaula salira ka mana moal eta neangan arwah dasamuka moal kapanggih nya naha geuning hareupeun anjeun kitu kapanggih nah naon wayahna anoman poe ieu jam ieu menit ieu anjeun bakal dipaehan wae jelema ieu mah heureuna teh kieu naon ieu teh hayang nyaho sabenerna naon pinas dikersayang kumampara Yenge. Doh. sing horeng si mana horeng rajana amoe Raden Gatot Kaca salaresna parantos kasupiran ku Yesukmana Rahwana hatuya anoman bingah jeung reuas kaayaanana ingkang putu kasurupan ku Rahwana ayo wis sia urang ajar Rahwana kalapa biji cusungap sia keluar tina warung kain aing keluar sia rek kamar dipaehan ku aing yo dengekeun goblok baheula ge lamun aing diidinan ku Sri Rama sia teh modarna teh ku aing urang ajar sia keluar sia dengekeun ku sia aing Rahwana geus kahiji jeung ieu anu ngaran Gatot Kaca moal aji lemah nu bakal bisa ngelehkeun aing nu bisana aing tak aing kurang ajar aing nu bakal maehan sia Rahwana 2 kali di podaran ku aing sia kabida-bida teuing kurang ajar anoman jago baheula Gatot Kaca jago ayeuna paduli komo aing teu paduli kurang ajar sia keluar sia lamun teu kaluar dipaksa ku aing rek paksa naon anjeun ka kaula ye sanajan aing geus kolot urusan gelut 3 poe moal mundur aing sabaraha 3 poe masa gedeung saminggu aing mah saminggu masa gedeung sabulan jeung aing gelut teh nyaho diladenan ku aing sabulan masa gedeung satahun aing mah goblok sia satahun masa gedeung 2 tahun jeung aing 3 tahun sawinu 10 tahun saabad 2 abad wani aing 3 abad 4 abad dibikeun 5,5 mah ini jadi nawar buah di deh kurang ajar sia genep abad jeung aing lamun kaparengkeun satutup dunya aing wani ka maneh sabaraha satutup dunya atuh beakeun aing goblok sih teh ngomong naon deui aing kurang ajar Rahwana hutang pati barapati hutang urang tipe urang dibasakakan diksa kula beraja diksa pangudap sakula pawongan beraja lalap nempanan jiwa perloka anak penak tunggal anak penak aji mulati tegalna maju sakula aja ayo iya Sing
Becit pasti berdiri. Wong Yep. pasti Ayo. berdiri. Iya, wes. Wanita dong jiwa menengguna di dalam ikhlas bela negara bela nusa dan bangsa. Iya, Bu. Iya. Perang tanding tengah peti. Perang tanding silih banting, silih sering, silih guling. Sinatria dalam bangsa cenara. Mana sia kuat 5 abad 5 menit gitu. Dah aing nangis kolot goblok. Aing nangis tua. Bangsa, aduh, kuat. Tidak. Ratusan tahun aing dijaga ku sia. Dina supu aing dipikir asal geus ratusan tahun. Ayeuna waktuna balitungan sia dipepeuskeun silah wae. Aina stiker sayang tumampara. Duh. Barang Raden Gatot Kaca bade mepeuskeun mastakana Anoman. Anoman tiasa ngalok atuh lepas kabur ti payunan Raden Gatot Kaca. Wes, wes. Gusti
purifikasian ku salareat kiwari ngabukti kiamat alam dunia kiamat alam dunia wah kiamat alam dunia eueuh deui aing kudu minta tulung ka Batara Kresna rek bebeja ka Kresna hancur ieu dunia geura siap-siap hancur ieu jagat Kresna Batara Kresna hancur jagat Kresna ya diberik Syanoman kaberi ku aing laras kulan pan kadenge Syanoman geger nyeman rek manggihan si Kresna laras eta ari si Kresna teh kaancikan ku Wisnu semuhun baheula Wisnu ngancikna di Sri Rama ayeuna di si Kresna gara-gara Wisnu aing kerem ratusan tahun ayeuna balitungan aing laras maehan si Anoman jeung si Kresna beres maehan si Anoman jeung si Kresna mancal aing ka sawarga Maniloka diawut-awut sawarga ku aing anu bakal jadi raja Triloka raja tilu alam alam sawarga Madya Pada jeung Marsapada diawut-awut ku aing bikin batur aing rek ngondang dedemit siluman selemin generwo jeung sajabana hei para siluman silemin bijil ngadak-kadak di saluhureun ieu wewengkon aya awan hideung muih bari jeung beureum kaayaan situasina nawiskeun kamurkaan kasarakahan bakal muncul deui di jagat raya Pramudita duka di mana datangna malum kasaktian Ye Rahwana anu parantosnya hiji jeung Raden Gatotkaca memang ratusan kali lipat Ye Gatotkaca kasaktianana ningkatna atuh moal aya tandingna pikeun nying hareupan Gatotkaca kitu ujaring carita para denawa-denawa singkar lumul dararatang duka ti mana barijil tina taneuh tina tatangkalan jeung sajabana batur-batur tingali dunungan urang Rahwana hidup kembali beres kulan ayo kita bergabung urang ngahiji euy bakal loba deui proyek ieu urang